ngalimpah curang haji bulan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, oge tegakantun urang salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Abdi di dieu jadi salaku pembawa acara di pengajian rutinan di Desa Jatitujuh bade ngarugikeun sababaraha mata acara nyaeta hiji buka, dua sambutan, dua maos ayat suci Al-Qur'an, tilu sambutan hiji bade didudikeun ku Bapak Kepala Desa Jatitujuh, sambutan kedua bade didudikeun ku Bapak Imam Besar Jatitujuh. Anu kaopat acara inti nyaeta acara tausiah anu bade didudikeun ku Bapak Kiai Haji Jujun. Anu kalima doa atanapi panutup. Hadirin rahimakumullah. Mangga urang sasarangan buka acara ieu nyaeta sasarangan maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didudikeun ku Bapak Ustaz Sahrul Jufar. Ka Bapak Ustaz Sahrul Jufar dihaturana. Hatur nuhun ka Bapak Ustaz Sahrul Jufar anu tos maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Anu katilu sambutan kahiji bade didudikeun ku Bapak Kepala Desa Jatitujuh nyaeta Bapak Guru Kaca. Ka Bapak Guru Kaca mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Guru Kaca anu tos ngarugikeun sambutana. Sambutan kadua bade didudikeun ku Imam Besar Jatitujuh nyaeta Bapak Kiai. Sambutan kadua nyaeta bade didudikeun ku Bapak Imam Besar Jatitujuh nyaeta Bapak Kiai Haji Solihuddin. Mangga ka Bapak Kiai Haji Solihuddin dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Kiai Haji Solihuddin anu parantos ngarugikeun sambutana. Acara nu kalima nyaeta doa atanapi panutup. Doa anu bade dipimpin ku Bapak Ustaz Sahrul Jufar. Mangga ka Bapak Ustaz Sahrul Jufar dihaturanan. Sumangga